Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya KB tepangkeun kuring Bapak Akang Sunda. Kumaha calageur baraya? Kuring terek nanya ka Baraya KB. Ngan samemeh nanya pangpolokeun heula akun Bapak Sunda. What? Bugan atuh jadi dulur atawa babarayaan KB. Tah ayeuna mah kuring rek nanya karena pokok utama kuring nyanya baraya KB lamun jadi konten kreator terus viral atau FYP videona bakal menang duit. Jawabnya dina kolom komentar baraya nya erek ti ayeuna nyeunan video sapopoe kuring. Tah kieu sapopoe kuring teh baraya nu aya dina video ulu ketekna di sawah jeung di kebon. Tah baraya KB kabeneran kuring ayeuna keur ngacor bonteng nu usiana karek 2 minggu. Da lain bonteng wae nu kudu dicor mah. Imah ge kudu dicor. Tapi alus mah ngacor bonteng we ayeuna mah. Ameh sehat bontengna nepi ka kaala. Kulantaran geus ngacorna sim kuring teh ayeuna sim kuring erek ngalah heula daun cau mangala. Da kulantaran pamajikan hayang nyieun doko-doko. Cik orang Sunda apa teu doko-doko nu kumaha? Yap ayeuna mah kuring erek ngalah daun. Ngan teu boga tangkal daunna ge da aya ge nu batur. Nya engke we mentana paneuri lah ka baturna. Malah naon ieu meureun? Tah kulantaran videona teh cukup, kuring rek mulang. Tah kewe dilanjut video anu sanes. Hatur nuhun anu tos ningal kana video sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke penak deui dina video anu sanes.